Kanjo channel Sunda anu sa episode ke-11 itu nyotoy itu episode 11 namanya. Yang penting mas eta cenah dilajengkeun video ieu klik subscribe, like, sareng komen nya diantos. Anu ku abdi di Awaspa anjeunna teh dipercanten janten puasa kanggo ngalaraskeun perkawis lahan Haji Aman Sulaiman gitu. Anu saurna di Angge ku pembangunan PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut itu Papi. Tirta Intan teh tukang cai teh ya anu kana galon eta ginian cain dipacur-pacurkeun make pam gitu ledeng lamun masyarakat biasa mengledeng ledeng gitu. Yang ngerti atuh ledeng. Aya nama saurang teh janten Perumda Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan. Ari direktur teh saha? Direktur teh nu ku abdi terang mah mantan ketua KPUD Kabupaten Garut Bapak Aja Rowi Karim. Mohon. Si ganteng kalem teh ya. Anu kapungkur mah janten Dewan Pengawas di PDAM teh. Mohon. Karena janten direktur ayeuna. Direktur mohon. Lantas ku abdi di WA awaler anjeunna saurna persoalan ieu teh memang kedah seueur anu ditarosna teh Mas tos mamcan gitu. Oh henteu. Eta mah biasa we pun istri. Mau abdi ge kapungkur teh dewan penasehatnya. Penasehat sami mata pami papanak sareng jalan itu sok nyebat sehat. Laras. Saya gitu mah Pak Abinya. Janten sami atunya itu dewan pengawas ya dewan penasehat. Janten pami Om Ridwan sehat. Suami abdi mah di dewan pengawas awas. Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut. Tapi Dewan Surau DKKG. Dewan Surau di Surau. Aku juga suka di Surau oleh ibu. Pajagi atas nah. Abi gesok di Surau. Pajagian sedabi anu sama. Aku Surau kamu ya untuk membeli rokok gitu. Tah ayeuna teh ngapi? Yuk. Gaduh rencana balik ke lokasi ayeuna teh. Lokasinya di mana? Lokasi teh di Leuwi Goong. Lokasi naon? Lokasi naon? Lokasi itu teh ya. Oh, PDAM teh ya. Anu sembalahana sawerna teh kenging anggaran ti kementerian. Oh. Anggaran di kementerian itu teh kaasup anggaran naon atuh? Saur nama ke bansos hibah murni hibah di negara Hungaria tapi di mana lah gak akan jelas ku bagi gitu urang naroskeun dapat aja mah tos kenal sareng abdi di tahun 2017 Papi. Anjeunna bager ngora kene jag kene ganteng dinya ganteng kalem mal mungkin kabur di wartawan pamuhalan eta itu Pak Aja. Ngan alhamdulillahnya PDAM di Kabupaten Garut sebetulnya atas saya peningkatan itu masnya peningkatan naon tapi peningkatan pelayanan tinu tadina caina ngocor aya mah pan hese. Jadi kan jadi peningkatan kita mah atau penurunan? Penurunan itu teh. Nya Peningkatan tarif. Oh, peningkatan tarif. Peningkatan tarif nya. Peningkatan gaji. Bukan cuma gaji tetapi peningkatan Pemda untuk PAD. PAD jadi awalnya dibantu baik Pemda gitu peningkatan Anda. Peningkatan bantuan. Kela. Penyertaan modal. Kela aneh ya. Penyertaan modal. Aya nu aneh ya Om Ridwan ye. Tahu enggak? Apan PDAM teh meureun ngajual cai nya. Padahal cai teh nu aloh. Cai nu aloh. Heeh. Hijaunya masyarakat di PDAM lain di mana-mana. Nah, kieu. Sababna bet rugi.
kieu. Gitu meureun. Heeh, si cai teh teu meuli, heeh. Iya tah. Cai teu meuli dan nu aloh tah cai teh. Meureun PDAM mah ukur ngamodal pipa. Pajak membeli tanah aset kata air. Heeh, meuli tanah lah di dinya. Terus aja ngagaji pagawe, heeh. Di samping ngagaji pagawe teh meureunnan jeung una anu lah. Sakuduna mah menang untung meureunnan lain rugi. Tapi naha tina tahun per tahun teh sok aya penambahan penyertaan modal. Tah eta nu jadi pertanyaan deh gitu. Panginten eta mah PDAM hoyong ngageungan gitu nya. Ngageungan naon? Oh ngageungan kendaraan dinasan lain ajenan Pajero gitu. Oh, Terus jeung Pajero adenya eta si gagah 4 kali 4. gagah bener eta. Mata air kan rada hese di tembuna saeuna mah. Nah, Kayak di gunung-gunung jantan kendaraan harus memadai. oh kedah Pajero. Kedah 4 kali 4 4 kali 4 mohon. Anak nama naon wae lah. Ya, pan 4 Memang kali lamun 3 kali 4. 3 atau ngapi 2 kali 2 mah naik. Apa 4 kali 4 16 sempat tidak sempat harus dibalas. Aduh. Ya mudah-mudahan we nya ku ayana peningkatan kendaraan janten 4 kali 4 Pajero nya sabaraha pangaosna teh dari 500 kalur nya. Peningkatan tarif. Aya peningkatan tarif, mudah-mudahan oke dibarengi ku peningkatan pelayanan. Peningkatan keuntungan Ya, sebagai perumda gitu nya. Perumda teh pan perusahaan umum daerah, ai Tapi perusahaan mah duit rugi wae rakyat mah. sebenarnya nama rakyat Garut teteh teh modal nama anggaran perumda mah kan anggaran teh bersumber di APBD pungutan pajak daerah Sabang Sading pajak kendaraan sok disamsan PBB Berarti sebenarnya mah tuh PDAM teh kudu gratis meureun gitu mah. udah kene ai gratis meureun da nu digarawe mah kabayar peralatan kedah kapeser pengen ada meser peralatan kita di gratiskeun. Maksudnya kia ayeuna lamun disaimbangkeun ye peralatan meureun per tahun yo misalkan meuli naon PDAM meuli kompa misalnya meuli kompa cai yo kompa cai teh meureun moal bulan digantinya aya meureunan biaya perawatan anak oge da moal ngagadekeun Pajero meureunan gitu. Tah nu jadi pertanyaan kuping jadi can pernah aya untung perumda. Panginten upami papuntung serem teu untung nama ya teh mantung karena SDM pengelola. Oh iya. Nah, Bapak Bupati kan sering gitu nya mewacanakan harus linear teh penginten Linear teh naon? linear teh segaris contoh nu jadi pendidiknya sarjana guru tah gitu penginten. Nah, sarjana pendidikan. Lamun anu di PDAM oge penginten upami aya manajemenna sarjana kacaian. kedah sarjana kemanajemenan, pengelolaan, ekonomi, kumaha carana ulah pendidikan. Hari dulu di PDAM gitunya terang manajemen kali calik dina tata kelola kan repot. Oh, dina tata kelola keuangan, akuntansina kumaha, SDM akuntansi kumaha, tata kelola SDM, HRD kumaha, basicna pendidikanna di mana, pengalamanna naon kan udah linear teh kadinya maksudnya. Oh, itu teh nu kitu teh kudu diperhitungkan oge. Jadi ulah samarangan gitu nya. Ulah logika kieu sapertos abdi ya jurnalis tukang tulis gitu. Ayeuna disimpan jadi bendahara. Atuh da mah biasa sih kami yang panginten. Da akuntansi na we jeblokan gitu. Anu sakola teh izin tadi. Ya gitu teh lain aya peningkatan contohna ye dina usum hujan ya ayeuna nya. Dina usum hujan teh kuduna mah cai teh ngocor. Halusnya. Sakedah mah. Oh, atuh karana ge usum hujan teu kudu make PDAM anggeana ku MRG bisanya. Cek paribasana gitu cai teh. Ku logikana ya. Ku logika, majalah logika ya. Majalah logika. Nomor hiji. Bagi dina usum hujan kiwari biasana PDAM sok ngadat. Kayak saat. Cai teh jarang ngocor dina ngocor mah oge. Kadang-kadang segede buntut beurit. Beurit ona man gede. Ten panginten kieu upami terkait teknis mah. Ku seueurna cai sanes hartosna ketersediaan air bersih oge gampil. Soalnya kan aya parameter anu tiasa dikeluarkeun kanggo cai
cai ke rumah tangga gitu. Tapi Oh iya mah seueur masalah. cai teh panggeutan justru seueur padamalan eta teh penyaringan dan lain-lain teknis lah gitu panggeutan. Tah eta ya kesulitan. Biasa jantan pipa-pipa teh menet atanapi terungkap kayak kena bencana gitu. Oh jadi tiap Nah. musim hujan itu timnya. Hujan dah. Nah nanti dipersiapan itu ke rusum halodo. Nah, dan ngir-ngir oke ayeuna teh setiap proyek nyereda teh usum hujan. Musim hujan. Ongko usum hujan, ongko ngir-ngir teh kan karunya pemorong teh karu gitu nya. Iya. Lah sami wae ya ge. Nah, teu siap teh di musim halodo gitu. Saya pisan lah Pak Abi teh pandangan teh. Heeh. Tahu ku Abi mangke ku Abi diangkat tapi Dah. kada seunang. Iya mah da ai hari si kami mah kan jelema bodoh, aing jelema bodoh mah kudu bodoh alewahnya ulah bodoh kata toloyo. Gitu matak nanyakeun kunaon PDAM lamun dina musim hujan caina tara lancar. Gitu. Nah, boga anggeun bae teh motor PDAM ge aya nginum kari calalangap we kana hujan heuh. Bisa jadi ya. Kalah nguping-nguping masalah Padamalan, ari Padam mau PDAM geus seueur ku Abi. Ya aduh ka atuh cenah mah seueur. Cenah eta. Cenah mah, ya. Ngan siseur mah TKK cenah eta teh. TKK teh naon? TKK teh Tenaga kontrak, tenaga kontrak naon Ya, ka kerja kontrak. tenaga kerja kontrak sanes karyawan. sanes karyawan Paling mah aya sanes karyawan tetap aya gitu. anu honorer kene TKK sanes eta teh pasti honorer gitu nya. Honorer pasti kasebatak teh tacan tercatat gitu secara resmi di TKK apa naik grade na gitu nya. Catatan naik honorer mah. Tah eta teh nu TKK teh nu honorer nu karyawan nu staf direksi teh sok da dia ramal teh apa Abi? Sok darongkap itu sok ramal ka kantor. Justru anu pangrajin-rajin mah TKK sang honorer da saur nama jadi pamiwarangan senior-senior na walau alam di kajantenan di lapangan banyak. Namanya saurna eta mah. Ieu mah namanya saur. curhat ka abdi gitu. Hari di Garut ieu mah lain ngomongkeun di Garut ieu mah di Batur gitu nya biasana ieu mah di Kabupaten Batur gitu biasana ATKK teh sok jadi nya nu tadi teh Om Paneumleuhan. Heeh paneumleuhan nitah TKK we cenah kitu di Garut mah henteu teu pati beda gitu maksudna eta Jadi jadi karunya teh kieu baheula lamanya nya TKK honorer gitu. Hayang jadi tetap atau hayang tercatat gitu yang boga gaji leuwih hayang sarua jeung senior gitu nya. Oh mau jadi pegawai tetap atau PNS mah. Nah, eta teh sok aya selentingan setoran gitu nya. oh biasa Aya meureunan kamu-kamunya. karumasaan eta mah Om. Karumasan deui cenah ieu mah. lamun- Makan lamun- aya calo ieu mah. dalam mun eueuh rumah sana moal disekeun Tah perkawis eta mah memang aya nu ngontak ka Abdi. aya calo gitu. Aya nu ngontak ka Abdi sareng Kumaha? nyanak data kumaha saurna teh tos masih ke artos artos ka seseorang anu ngajanjian kana kanggo damel di di salah satu perusahaan. Saurna mah oge saurna ieu mah nya urang kecek data deui, urang ngobrol deui pamitia sama sareng Padirut. Penerimaan eta teh leres atau tapi henteu atau tapi aya Penerimaan kumaha? karyawan maksudnya. Penerimaan karyawan, Aya penerimaan store-storean pada gitu. operasi, saurna aya store gitu Pak Abi. Store-store. jadi di raraga rekrutmen teh Heeh. sok aya Leuleung. leuleung